uras urus ibadah ka Allah, hayang datang ka ilmu hakiki sakumaha kamari wasani maqarun bil ilmil hakiki. Kama qala Allah Ta'ala fa'lam annahu la ilaha illa wastaghfir li dhanbik walil mu'minin wal mu'minat. Eta teh udah make perjuangan, berjuang. Tanpa berjuang mah atuh moal bisa kajen kumaha ge. Kudu melalui perjuangan disebut kesatria sote. Lantaran nyana geus berjuang ngerahkeun sekemampuan tenaga. Jelema-jelema nu brilian di dunia, di ekonomi, di politik, hasil berjuang. Cuman lamun ku urang diteliti geus diteliti ku ahlina, jelema anu hebat di politik, jelema anu hebat di ekonomi, jelema anu hebat di budaya, kabeh ge hasil lalagaan. Cuman hiji nu teu bisa pake lalagaan mah agama. Kabeh ge hasil lalagaan, kabeh hasil lalagaan. Jelema jago dina ilmu bela diri, lalagaan heula jutas lalagaan. Karak jadi kesatria. Jelema usaha lalagaan heula kagin kumaha ge. Jualan teh lalagaan heula kokieu. Wah, jadi be kelas internasional. Di politik sarua lalagaan. Jos Bush teh hasil lalagaan. Asal nama jelema biasa naik jadi bintang film, usaha teu maju, jadi be di politik lalagaan. Oh, Jimmy Carter teh hasil tina lalagaan tadi. Coba-coba. Tuh, John Kennedy asalna lalagaan. Charles asal lalagaan kabeh ge. Muhammad Ali emang hebat, emang tadi nanti lalagaan heula. Jutas tunjat jadi bae legendaris tiju. Tuh Pele lalagaan. Legendaris sepak bola internasional. Lalagaan kabeh ge. Jelema anu menciptakeun kapal udara asalna tina lalagaan. Hiji nu teu bisa pake lalagaan adalah agama. Teu bisa pake lalagaan. Agama. Masya Allah. Cek Kangjeng Nabi adu a'daika nafsuka allati baina janbaik. Musuh anu paling ngamusuhan ka urang. Musuh ngamusuhanana adalah nafsu urang anu aya di awak urang. Kita ngalawan ulah dahar beti beurang teu kuat. Ulah ngarokok tetep teu kuat. Ngarokok mah. Ulah main HP teu kuat. Teu kuat. Aduh ada nafsuka allati baina janbaik. Ya Allah ya Rabb. Qad raja'na minal jihadil asghar na'udu ilal jihadil akbar.
Urang balik di pangperangan jihad asghar. Sahabat kaget. Anu sakieu poharana ieu perang dianggap jihadil asghar. Ai jihad akbarna naon ya Rasulullah? Na'udu ilal jihadil akbar. Urang balik kana perang anu akbar. Yakni jihad nafsi. Datang katutup umur jihad nafsi. Perang di medan laga saminggu, sebulan, setahun. Iran baheula sabaraha tahun selesai. Multi jeung Irak selesai. Suriah itu kene dan lain sebagainya aya batas waktuna. Tapi perang jeung nafsu waktu. Tinggal nafsu nu mana nu kudu diperangan. Sedangkan pala tasulu mahabbatullah ila ba'da qahri adaih min fi wujudi. Moal hasil mahabbah ka Allah kecuali sabadang ngelehkeun musuh-musuh Allah di wujud urang. Masyaallah minan nafsil ammarah wal lawamah wal mulhamah wa tatahhurihi binal akhlaqiz zamimah. Ngabersihkeun tidak akhlak-akhlak anu tercela. Iya tak perang tetap pagawean urang. Ngaji urang tileletik hayang bisa alpiah gampang. Ngaji urang hayang bisa johar maknun kecil. Ngaji urang hayang bisa ukudul juman syamsiah. Dah, taman nihil. Hayang bisa jamul jawame. Gampang. Hayang bisa tafsir jeung hadis kecil. Hayang bisa fikih patul muin jeung sajabana. Di aji-aji ting mah bisa. Urang bisa tah mah. Tapi ieu tah hayang ulah agung. Hayang ulah mulia. Hayang ulah tujuan dunia. Hayang ulah selain daripada lillah tah merangan eta. Urang bareng jadi kiai kuari ngomong budak teu sopan aing teu kadeuleun beureun punyana pajar lain kiai. Mulai geus. Jauh jadi kawali. Ya. Mulai geus datang kadatangan ku bupati, ku gubernur, asa kapake. Giliran datang tetangga mah biasa-biasa bae, lain kiai. Penjahat. Ieu kumaha coba ieu? Giliran ngundangna jelma sugih mah pohara giat. Giliran ngundangna nu susah datang ka dinya ingsreuk-ingsreukan. Sales mah. Di kuat coba ayo. Masyaallah karim. Hawa nafsu. Lamun urang teu berjuang ngelehkeun nafsu-nafsu moal datang urang ka hakek. Geus atuh dedengian urang dedengian nu ieu bae, dedeleuan urang dedeleuan nu ieu bae, aamban urang aamban nu ieu bae. Perasaan urang perasaan ieu bae. Kumaha kadeleuna cak dedeleuan urang indah, cak dedengian urang merdu, cak aamban urang seungit, cak leta urang asin, amis, kitu bae salilana. Geus atuh eta mah ngaranna rasa zahir nu kos kitu mah. Indra. Rasa panca indra eta mah ngaranna syariat nu kos kitu mah. Tah, eta urang ibadah aya di dinya make fikih zonul mukallaf ngaranna make zon makan encan yakin. Geus ada encan yakin gulak-gilek. Gulak-gilek jelema mun make pikih bae gulak-gilek haram. Bere duit haram lah. Bere duit ya bisa halal bisa haram sih. Zadul mukallaf. Teangan kek. Itu mah teu meunang cobaan aya kaolna nu meunang teu. Kajian doib ke. Sugan aya kil. Zanul mukallaf. Bisa datang ka yakin. Nah, dipermenkeun geus tah. Kos gitulah hirup urang. Salila encan datang ka hakiki kitu bae. Ya Allah.
maka berangkatlah urang kuari ibadah atuh meureun berangkat teh henteu sebisa saberangkat tak kudu aya nu nuduhkeun ruteuna urang kuari lamun deuk ka Jogja ruteuna dituduhkeun ku Haji Pendi tek ceuli datang ka datang ka Jogja make Haji Pendi ka Lampung bisa mal bisa Jakarta bae Jakarta Cakung nyaon teu Bang Jaka Cakung lahir di Jakarta aya tuh ayo ka ditu urang mah datang ya ditangkap polisi ditangkap polisi kan nya nu nyaho ngomongna nya nu ditangkap yo lamun teu bebeja mah saya sama guru saya tuh ka aing ke payah dasar nah iya salah rute bacilaka ka jadi hukum ge ya tuh jauh nu jauh rutena ialah guru mursyid nyana nu geus aya di hakikat nu endek dibersihanana murid ngaranna mimiti murid naik ke ngaranna salib dibimbing mulai pakir salib jelema anu nyucruk galur mapai tapak sesuai jeung aturan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fakir istilah fakir teh butuhna hiji be ka Allah dek ngaleungitkeun masya Allah ulah aya di jero kolbu masya Allah hiji be Allah bisa ngomong mah babari ngomong mah praktekna karak aya mobil Karimun bae ge haju nyangkru bae di naik Avanza naik Fortuner aju aya tiung koneng udah teu eueuh di kolbu berbagai-bagai ngaleungitkeun horenganan eta teh nafsu hiji bahimiah cek Tuan Syekh Abdul Qadir nafsu bersifat bahimiah sifat kebinatangan ngan binatangna binatang lembur jinak kos kumaha mahabbati ziyadatil ukli tambah resep ngalobakeun dahar wasyurbi jeung resep ngalobakeun nginum wanaumi jeung resep ngalobakeun molor walagwi resep ngalobakeun bercanda lalagaan di luar karakterna dibuat-buat iya nu kudu diomean ku urang dahar wajar sebab urang mah urang butuh tanaga tina dahar diniatan ku urang niat dahar jang salat dahar ulah loba-loba begitu dulu waktu salat pancen tadi niat jang salat wari barang dur dohor tuh dahar teh ukuran beda jeung dina syariat bakulu wasrabu wala tusrif silakan dahar amarna teh amar lil jawaz ari jawaz teh ngaranna mubah ai mubah mah lagi tuh teu diganjar teu disiksa dipigawena henteu digajar ditinggalkeun teu disiksa deuk dahar mangga deuk henteu mangga jawaz ngaranna nu kos kitu ngaran dah mubah teh mangga bae asal wala tusrifu lamun israf haram tapi dina ilmu tasawuf mah lain tarkumala yakni urang dahar mun teh mah 5 genep 7 huap
cukup sakitu ge jang salat leuwihna malayani tah eta teh kaasup kana bahimia geus lamun aya jelema leuwih tina kabutuh eta nu kitu ngaranna sapi cek ahli tasawufna. Nah ieu baksa beungeut sapi kabeh. Sapi kabeh. Mah rajaanan eta mah. Raja sapi. Seperti eta. Sadar teu sadar seperti eta lah. Urang pembahasan syariat jeung pembahasan thariqah beda. Beda. Menuju hakikat. Di kajen kuku bahagia eta be patokanana min husni islamil mar'i tarku malaya. Hayang dihebatkeun Islam seseorang menuju kana ihsan anta budallah ka'annaka tarahu illam takun tarahu ka'annahu yarak tarku malayadi. Naon anu teu butuh ulah. Cukup urang 5 genep wab geus. Sesana eta adalah malayani mun dipigawe ku urang aya nafsu bahimiyah nginum gitu kene apa dia mah nginum teh kopi rujak kelapa cendol teh manis tuh ngomong sorangan goblok pan hate eta mah lain puasa du kos kitu ngaranna pidah dahar. Ya, wah naonan dah makos gitu. Wah naonan dah makos. Tarku bala ya nih. Mentak urang jaritakeun torekat. Mana jelemana nu narekat? Ulah sok aju ngangsong kartu nama nih, kartu nama torekat saya. Be, Kiai Haji Supendi ahli ruhani. Be. Wara make jeung kartu nama segala. Oh budak tah tarekat datang kos gitu tah ayo minum saperluna Masya Allah kan ayo coba wanau sare saperluna ulah haja sare teh di mana hayangna bae acenah keur ngaji geus lamun jelema keur ngaji bisa HS eta ahli thariqah. Ya Allah ya Rabbi. Eta geus khariqul adat eta ngaranna. Oh. Jadi sare teh udah sok dihaja-haja geus piceun medis kudu 8 jam sare teh. Aju nginum kudu 4 liter sapoe. Oh budak sebe tahun sabaraha ieu mah. Jadi lain kitu torekat mah lain. Ulah mikiran dahar, ulah mikiran nginum, ulah mikiran sare. Iraha kapangina. Iraha kapangina cita-cita. Jada badahar kurjum sekente. Ayo wayacan butun teu bae. Nginum gitu keneh, sare gitu keneh. Henteu aya cita-cita. Nu mantak nyana mah di mana bae? Di mana nyana tunduhna reup. Keur diuk jeung tara ngahajakeun gedong itu sara. Bare diuk. Bari diuk bae. Masya Allah. Walagi bercanda kan aya anu sok bercanda leleuwih mah sapi udag-udagan jeung anak kotok engke ujug-ujug mah ditumpakan kotok jeung anak tolol emak los ceklok embe lagu garana oh urang lamun ningali ucing we ge eta galana lagu urang lamun di luar karakter dibuat-buat ngaranna nah iyalah bahimiyah sesuai karakter mah masalah mentak norekat eta kembali ke keaslian urang ulah dibuat-buat aslina urang kumaha eta ulah aja dibuat-buat kamari mah jas eta kitu kok kuari jadi andiep kitu be cici ditanya aja ngaji gerem tasbih bokocrek tanya ngaji peni kuari aing norekat goblok
tarekat ulah diomongkeun dah ya ulah kena nyahuan boro-boro batur pamajikan ge ulah nyahuan urang norekat mulai urusan ruhani urang jeung Allah dibimbing ku guru ulah kudu kajahoan boh ieu mah masyaallah norekat teh diumumkeun ulah ruhani ruh urang engke ge kanyahoan jelema nu norekat jeung teu norekat teu kudu ngomong kanyahoan sebab ruhna keur diuruk diajak melalui nafsu bahimiyah nomor kaduana wasabuiyah nafsu binatang cuman binatangna galak buas ieu godob marah eta singa buas masyaallah ambisi syatmi mencaci ngahinakeun ngarekanan syatmi eta termasuk sabuanya termasuk karena singa ambisi dorbi memukul eta macan kumbang bukos gitu karena nafsu raisya hayang jadi lurah hayang jadi camat hayang jadi bupati hayang jadi gubernur hayang jadi menteri hayang jadi presiden hayang jadi kiai hayang jadi mama hayang jadi imam hayang sifat-sifat kepemimpinan eta adalah sabunya macan kumbang eta tadi diceritakan tah kos kitu kohri memaksa serigala tamak segala rupa kudu ku aing bae ngarau kisuku garana ngarau ku siku pan ngarau mah biasana ku ieu ieu ku siku hese jadi mak karana ya eta adalah sabuyah ta eta teh kudu diperangan ku urang deuk hayang datang ka hakeki mah ketika urang kuari merangan nafsu godob sabuyah urang teh kuari berusaha moal marah pimaraheun loba bakal pimaraheun loba kos tadi urang kuari berusaha merangan ulah loba dahareun dikiriman ku Gusti Allah bakalna ti sisi ti gigir geus sangu geus kadaharan bangsa kupat bangsa tahu wah bubuahan dan lain sebagainya Allah ningalikeun sia keur perang jeung kadaharan sia teh geus nekat deuk hayang datang ka hakeki haju perjuangan sia kuari deuk ngurangan dahar nginum dikiriman ku Allah ari kitu mah teu dahar teu nginum emang nanaon atuh kaharti Haji Pendi bangunna teu dahar tasawuf tacan mam teu acan emang teu aya nginum teu aya ieu mah teu balik tasawuf tah mah sama teu kudu tasawuf bisa ya ieu lu hese ge tah ketika urang kitu perang jeung kadaharan inuman eta dikersakeun ku Gusti Allah tatangga ngiriman mun urang boga murid ngiriman kawau urang ngiriman ku Allah dipandang datang ke mana perang sia nanaon mah sia perang bisa tapi ketika loba ayo sia Masya Allah kari ayo sia naon ku hanteu dikiriman ku Gusti Allah kamari ieu mah keur can perang jeung sare urang biasa bae bareng urang perang jeung sare ya Allah eta ngantuk teh nguantuk bae di mobil sare di musola sare di masjid molor keur ngaji langganan di mana kita urang perang teh jeung sare teh dibere ku Allah ieu teh syahwat sare teh terus bae Masya Allah karim gitulah Allah ketika orang anti kana dunia urang teh perang jeung dunia daratan urang embung we ka awewe datang urang hayang we ka awewe hating hating seperti etalah
atuh mal kadele perang na kajen kumaha ge mal kadele perang na diperangkeun ku Gusti Allah saat kuari diadukeun ku Amerika jeung RRC asli nama kuari nu perang teh Amerika jeung RRC di negeri Indonesia urang mah hanya jadi sirkuit iya jelema-jelema keur diadu-adukeun karasa Habib diadukeun jeung Habib Kiai diadukeun jeung Kiai Ustad diadukeun jeung Ustad ai kitu mah politisi eta mah manehanana ngadu parantina ieu mah Kiai teu sadar diadu Kiai ya Allah ya Rabb la Allah ya Rabb nah cek Allah sia nyaritakeun perang brak dibuka hakikat nama danang Allah kuari ieu percaturan perpolitikan hakikat nama danang Allah per hari urang teh menyaksikan sijil menyaksikan kitab Allah anu geus aya tulisanna di Lauhil Mahfuz pe kamari modal kitu pe ieu keuri kieu pe isuk kumaha selanjutnya apakah encan aya di Lauhil Mahfuz jageus aya urang menyaksikan kuari urusan wake masalah waqiah langsung terjadi eta teh nang Allah ngatur kuari patali jeung diri urang ka bawah henteu sih ku nafsu eta ketika orang milu jeung nafsu eta berarti orang dicangkerem ku sabunya kuari loba kiai anu beunang ku singa beunang ku macan kumbang beunang ku serigala kiai tinggal kiai hadis tinggal hadis fikih tinggal fikih dan lain-lain sebagainya sebab manehanana henteu perang jeung sabunya godob satmi dorbi kohri mulai wow berita haok berita haok pohara marahlah nyana godob sia keur perang jeung godob coba sia keur perang jeung satmi ayo coba sia keur perang jeung dorbi beh urang seputar percaturan encan datang ke klimek urang geus nyaho nu silih omongkeun silih caci silih maki anu gelut segala rupa aya percaturan hawa nafsu sabunya aya teu urang di jerona keur perang apa henteu urang nah ieu lamun teu diperangan ku urang terlibat di jerona merasa tanggung jawab aing teh merasa personil bangsa aing teh salah seorang di antara rakyat bangsa Indonesia Ibu Pertiwi aing teh aya di jerona mengisi NKRI mengisi Bhinneka Tunggal Ika maka pedulilah mangga teh peduli teh tapi awas sabunya na jaga godob satmi dorbi kohri wari teh kiai aduh bener-bener fitnah lain lalagaan karena nu tampil ge di luhur kiai ya otomatis lah atas nama kiai macam-macam kan waduh lamun kiai eleh kan urang ge termasuk di jerona masa kiai eleh mulai gira urang ayo urang mah ngabantu atas sama kiai bae cek nusa urang teh lah kiai yang mah jadi bare duit henteu moal kana duit guys mulai aja pengen mah can boga pilihan da tanggapan sebab can anu mere can aya can boga pilihan ya tetep bae pilihanna tiung koneng we nya nah ieu jadi lamun tadi urang ngadongengkeun gambaranana bahwa di belakang urang teh aya singa macan kumbang serigala setiap urang kaleuweung pasti dituturkeun ku tilu sabunya tadi urang dek ibadah ka Allah di tilu eta terus bae ka urang teh ayo sia selesai tik urang marah selesai tik urang mencaci selesai urang dorbi selesai korup otomatis urang teh akan gagal perang itu yang nu bahaya teh kan kegagalan walaupun kegagalan eta adalah masih bisa urang diperbaiki ketik gagal paham gagal belajar gagal pelaksanaan gagal kuari lamun urang nyaritakeun di Indonesia loba nu pinter sangat loba nu istimewa sangat
Tetapi kunaon kok bangsa jadi kos kieu? Gagal pemahaman terhadap Pancasila, gagal pemahaman terhadap Al-Qur'anul Karim, gagal pemahaman terhadap kriteria bangsa. Nah, ini gagal bukan berarti hancur, tetapi gagal adalah sesuatu untuk meraih lebih tinggi deui. Asli lama kan seperti itu, tapi ternyata kiai anu gagal di Golkar we. Ternyata hese menyat deui ya. Hese menyat deui gagal. Dicabut ku Gusti Allah. Nur ilmi dicabut ku Allah. Nur yakin. Urang teh diboga ilmu aya cahayaan, ketika ieu ilmu digunakeunana salah, cahayana dicabut ku Gusti Allah. Cahayaan. Urang boga yakin. Ketika yakin urang teh aya cahayaan, aya nur, ngaranna nur yakin. Seputar alitorikoh jeung tasawuf moal kaluar tiga bahasakeun nur. Pasti nur ilmi, nur yakin, nur akli. Nur teh modal, sebab melalui cahaya etalah bakal terbuka kolbu urang. Nur ilmi terbuka, nur akli terbuka, nur dah mantap Kangjeng Nabi, anta syamsun, anta nurun, anta badrun fauqa duri, anta iksiru wa goli, anta misbahu sun. Nur tuh datang ke mana cahaya di awak urang? Cahaya akal urang, cahaya kolbu urang, cahaya ilmu urang, cahaya yakin urang. Hayang aya cahayaan perang, merangan bahimiyah, merangan sabuiyah. Lamun urang teu perang-perang ngabaget kos kieu bae. Salat teh karasa ngeunahna. Karasa ngeunah. Salat teh ngeunah, nikmat. Masyaallah, geus lamun salat ngeunah jeung nikmat rindu kana salat. Mentak guru-guru urang baheula asal deuk magrib besa tengah jam ya panakol bedug geus dicekelan bae teh. Sok geura ge kiai-kiai salat baheula rindu kana salat. Tasbih geus dikieu-kieu bae ku jana teh setengah jam deui ka salat teh geus siap bae rindu berarti kan. Dipendi je panakol bedug geus dikieu-kieu bae ku jana teh. Maksudna ulah aya nu nakol bedug. Cekna gandeng cekna. Aja dapat teh sarolat bae kabehan. Ai batur wanita kana salat jana mah halangan salat. Batur mah itu ngabangun bangsa. Ieu mah ngerusak bangsa. Namun urang dicaritakeun ku ari pemimpin ngabangun bangsa, ngabangun karakter, ku ari ngabangun apa ngarusak sih nu aslina. Tinggal kitu bae sih. Perusak bangsa, perusak hasilna hutang ngagedean, hasilna dan lain-lain sebagainya. Saha tu nu ngabangun teh. Nah, karena naon dia sabuiyahna godob syatbi dorbi kohrina teu pernah diperang. Lalaunan gerage ku urang perang jeung singa, urang perang jeung macan, urang perang jeung serigala. Dibahasakeun nafsu teh lain hayam, dibahasakeun nafsu teh lain domba, dibahasakeun nafsu teh singa, macan, serigala anu menerkam urang. Urang katerekam, urang teh katerekam ku nafsu tersebut. Geus jadi kiai katerekam ku singa, geus jadi kiai katerekam ku macan, geus jadi kiai katerekam ku serigala. Teu puguh teu karuh nyieun yayasan, eta teh katerekam ku singa ngaranna, ambisi. Tuh dan lain-lain sebagainya. Numantak kabelah dituna, ieu carana kumaha? Carana pendorong urang naon? Nu ngadorong diri urang ngaji naon, nu ngadorong salat naon, nu ngadorong maca Quran naon, nu ngadorong tah inget urang ke pendorong eta naon teh nu ngadorong urang teh. Apakah nu ngadorong teh lillah, apakah ieu teh hajat? Apa nu ngadorong urang lillah, apa nu ngadorong urang teh ieu luar daripada lillah? Perbandingkeun eta engke bakal sadar. Tah anu mahal teh sadar. Mengakui oranganan di diri aing teh aya sifat sabuiyah teu meunang salah saeutik marah. Waliullah mah waliullah ka pamajikan teh menta hampura. Urang mah pan pamajikan nu kudu menta hampura ka syariat. Dina thariqah
kah pamajikan hampurane besi we aya kesalahan kurang ngaladenan kurang biaya kurang ngadidi kampura nya ulah kabawa ka akhirat jeung pamajikan atuh sami bae abdi ge hampura aja bae ngebeledeh pancet aduh tidak hampuran jadi ngebeledeh tuh maksudnya nu boga ieu mah tuh nu teu boga mah ngebeledeh naon susu embe Masya Allah perang sabunya tapi lamun orang Itali Roma baheula 1000 tahun yang silam aya seorang penyanyi Roma anu haja asup Islam Itali nyana ngajanjikeun hawa nafsu begitu dinyanyikeun ku nyana aya persamaan jeung pembahasan Jalaluddin Rumi padahal nyana henteu inget ka Jalaluddin Rumi penyanyi ngaranna gitu kelas dunia internasional begitu manehanana menyanyikan singa, macan dan serigala nya nama cerita begitu cerita nu tadi tah dileuweung diterkam akhirnya munajat Kristen kan nya nama munajat ke Gusti Allah nu datang adalah hantu datang menasehati nasihat hantu nakia engkau telah mengundang aku kau tahu bahwa aku adalah hantu dan aku tahu engkau tersesat ketika engkau berhadapan dengan singa, macan dan serigala ada 2 jawabannya 1 kemanfaatan 2 kebahayaan manfaat ketika engkau bisa selamat dari Sabuiyah bahaya ketika engkau terterkam yang paling bahaya ketika engkau terterkam disitulah akan merasakan neraka selesai ngapung deui tah hantu nyana kan keur ngarang laguna lagu eta diamati ku manehanana setelah diamati ternyata nafsu Sabuiyah ieulah anu lain bae di hutan horeng di kampung di imah di mana bae urang selalu aya persamaan teh jeung Imam Jalaluddin Rumi akhirna manehanana merenung asup Islam jadi jelema deuk diasupkeun Islam ku Gusti Allah mah babarieun ku hantu aya jelema dinasehatan ku Ki Fudoli teu daek bener-bener tapi ku hantu bisa asup Islam itu berarti kan daripada Ki Fudoli hebatan hantu ku hantu hantu bisa ngasupkeun Islam renungan eta pembawaan neraka engkau ketika diterkam berarti engkau masuk neraka dibahas kunyana tentang neraka wah iya kebahayaan nah tina nafsu tadi berarti neraka kesimpulanana asup Islam lah penyanyi Itali 1000 tahun yang silam diabadikeun sampai ayeuna nyanyianana mun kula nyanyi kaget